Mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matu kudongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari. Ye dongeng para wargi karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka 18. Janten ayeuna teh nuju ngadongengkeun perkaris perkara si Demplon anu atanapi urang tunda kaayaan perkara si Demplon nu masih kene di perjalanan bari rek dijajabkeun ku saurang jajaka HDHT. Caturkeun saurang awewe ngora keneh kira-kira umur meureun kana 38 tahun. Nanya ka saurang lalaki tengah tubuh kakara balik di jalan. Kumaha si Neng teh aya mangkanta? Cek eta awewe bari neuteup kana beungeut teu badegana. Anu mah witu aya Neng, aduh. Saura rencanganna mah tadi ge kinten tabuh dua parantos muli. Temal mangkanta si horeng ngaran kanta teh. Urut badegana Dewi Mulyani ari awewe nu nanya nyaeta Julaiha nu ngukut Mayang Sari babaturanana Dewi Mulyani. La ilaha illallah, nah terus ka mana cenah? Meni matak pikahariwangeun budak teh nya. Sakieu geus burit can balik keneh, ceuk Julaiha bangun reuwas sabab Mayang Sari can balik. Rojol saurang awewe pamajikan mangkanta katelah biijot. Norojol kalawan nanyakeun. Kumaha Mang? Mayang teh aya abahna? Neng Mayang teh? Ceuk biijot. Ayeuna mah nyebut ka mangkanta teh abah sabe biijot kawin ka mangkanta. Yeh, nu madak di teh angga imah babaturana ge eueuh. Ceuk babaturana teh tadi ge kira jam 2 geus balik cenah kitu. Ya Allah, Gusti nu Maha Agung. Kumaha atuh Neneng geuning? Sangep mangna mah direncana ge teu aya cenah Neng Mayang teh. Ceuk biijot milu reuwas. Sanggeus biijot nyarita kitu aya motor ditumpakan ku saurang jajaka. Asup ka pakarangan horeng nu ngajajabkeun si Demplon. Sedeng si Demplon mah can kataringalieun sabab tukangeun jajaka. Ari katambah-tambah diukna nyangigir. Reg motor eureun. Kalawan si Demplon teu kungsi nganuhunkeun ngana bedereg-deg we lumpat tuluy unggah gabrug ngarangkul ka Julaiha tuluy curi. Uguh we sanu teu reuwas si Demplon nyaeta Mayang Sari datang-datang ngarangkul ka Julaiha. Bari kancing baju dua ngarapa caroplok tas diguguyek ka kunurek merkosa. Kalacat jajaka unggah uluk salam. Assalamualaikum. Temal para mitra di temal kumangkanta. Hari Julaiha mah harita oge ajeng biijot teu nemalan sote dumeh reuwas ku Mayang Sari ujug-ujug ngarangkul tuluy ceuri. Waalaikumsalam ngalingi Aden ceuk mangkanta atuh. Solongkrong jajaka sasalaman ka mangkanta. Tuluy diuk kalawan mangkanta nanya bari neuteup kana beungeut jajaka. Bupi Aden teh nu ti mana ieu teh suun? Ari rompok mah jalan papandayan Bapak. Manawi abi ka dieu teh ngajajabkeun Neneng, tema jajaka bari ngareret ka Mayang Sari. Nu geus repeh tina ceurikna atuh Julaiha ka karatumana. Jalan papandayan Garut kitu, Aden. Leres ibu, tema jajaka bari tungkul. Bupi encep teh ngajajabkeun pun anak teh di mana sareng kunaon pun anak dongkap-dongkap teras ngarangkul. Kalaya nangis nah katabrak ku encep. Cek jajaka cek Julaiha bari neuteup. Sanes katabrak Bu mung tuang putra teh ku abdi ditulungan bireh bade aya nu nyanyana kana mobil sedan ku 4 urang pameget. Kaleresan tadi abdi nuju di tukang tamal ban nguping. Cek jajaka para mitra kakarasa kitu kaburu Julaiha nanya bari siga nu reuwas. Kumaha Asep? Kukupingan teh pun anak bade nyana ku 4 urang pameget kana mobil. Laras Bu mali sanes name bade disanak mali kos disanak kana mobil. Kalesan abdi nguping nu jejeritan sareng katingal Neneng dilebetkeun kana mobil. Atuh enggal ku abdi disusul ngangge motor bari ngenyang ieu kunci nyepeng kunci Inggris. Mohon itu kagungan tukang tamal ban. Kos caket si nyetiran di piwarang liren. Bari ku abdi ngabanting panto mobil ku kunci Inggris atuh mobil ngaleo kapalih kiwa.
ras nabrak tangkal mahoni mutiluan keluar tina mobil sayang ngayakeun tinakan ka abdi atuh abdi teh sateka pola ngalawan tilu urang. Alhamdulillah tiluanana ngajaloprak kalayan neneng salamet tiasa kajajapkeun ka dieu. Kitu kawit-kawit nama ibu kumalik kitu kasadayana ngatur punten abdi parantos kumawantun ngajajapkeun neneng direhawato sareng parantos majeng kasonten tiluh bade hujan. Cek eta jajaka ngajelaskeun perkara Mayang Sari samalah make sanduk-sanduk menta dihampura. Astagfirullahalazim. Aduh, saena we kalarsana ya encep kalayan pun anak biasa katulungan pemikaya encep marupina pun anak silaka. Atuh encep teu kedah munut dihapunten malih kangge ibu ngahaturkeun rebu-rebu nuhun kana kasayan ti encep. Hakikatna mah ku pitulung Allah taala. Dupi encep saha kakasih teh? Cek Julaiha nganuhunkeun tur nanyakeun ngaran jajaka. Wa astabima pun firman bu. Temal eta jajaka si horeng si mana horeng, firman teh salakina almarhum Rohaeti. Parantos kagungan garwa atanapi jajaka kene. Julaiha talete make nanyakeun geus boga pamajikan acana. Parantos bungkeng dua sasih tos ngantunkeun. Temal firman sajalan terahna. Kita tos ngantunkeun di ayeuna tos kagungan garwa. Berkah dugi kadanget isafi ieu teh teh masih kena bela bu. Temal firman bari rada mesem. Kita tos ngantunkeun di ayeuna tos naon teh dijot sapunten meni asaku kajongjonan. Nyenak leuteun atuh kadi teh haturan encep. Cek Julaiha kakaranitah mairan cai kabi ijot lanjangna. Atuh mangkan tak mairan. Mana maka cimak pulak we lain bulu mairan cai aduh itu. Asawios ibu ulah ngarepotkeun da moal alami kalersan parantos sonten. Serang bilih kabujeng hujan ongko. Teh atuh encep ngaleut heula kita tadi dianggurkeun bae. Atuh nuhun bu sanes nanti pangasih punten ku abdi kaganggu. Cek firman bari nyolongkrong sasalaman. Ngaganggu naon encep sawangsuna ibu kedah dihapunten. Direpot kupun anak encep teh. Mung ieu we asa teu kantenan meni teu ngaleut-leut acan. Sing sering ameng ka dieu nya encep. Insyaallah bu, bapak punten atuh unjuk permio. Firman sasalaman deui ka mangkanta. Mangga ajain mangga. Kenal mangkanta bari patarema dampaleunya. Neng Julaiha ngageroan Mayang Sari nutas disalin di kamarna. Kah? Temal Mayang Sari di kamar. Ieu Asep bade muli saurna teh. Cek Julaiha torojol Mayang Sari keluar di kamar. Neng teuing atuh dah siang kene kan. Cek si demplon Mayang Sari. Kumaha tuh neng da ieu dinten kieu geuning. Insyaallah engke iraha-iraha atuh akang ka dieu deui mung ulah disaha-saha we. Cek firman bari mesem. Atuh Julaiha pokna mangne malankeun. Asep mah piraku deui atuh ngange disaha-saha. Satu acan oge ngahaturkeun nuhun, sering ngurumpaheun. Mangga atuh nyuk permios ka sadayana. Assalamualaikum. Firman pamitan deui kalawan padane malan. Turut firman turun tuluy kebat balik. Neng kumaha wae lamun ceuk eueuh anu nulungan teh mah. Kana pasti we neng teh cilaka jadi mamang salalaki jahat. Mangkaninya ceuk semah nu bieu aya opatan. Cek Julaiha mangreuwaskeun kariruhnakeun. Ku perkara Mayang Sari rek aya nu mawa kabur. Opat urang lalaki. Ari ceuk diijot pok mairan. Kana tangtos we cilaka na maneh mun eta we bibi mah mujina teh ka tamu anu neme aya ku antunan ngayonan opat urang jalmi bari anjeunna teu kecel teu bocel sabaros anu kagungan ilmu we. Lain perkara boga ilmu eta mah geus kitu we ditangtayungan ku Maha Kawasa. Cek mangkanta geus kitu mah tuluy ka jarero sabab geus mandiri. Gancangna ieu carita sabulan ti sabada Mayang Sari rek aya nu mawa ku opat urang lalaki bari katulungan ku saurang jajaka satelah firman. Pikeun Julaiha inung kukutan Mayang Sari jadi ngarasa hariwang.
tapi lain ngarasa hariwang Inggris kapanggih deui ku nu rek ngagiwat tadi. Ieu mah hariwang ku barudak jajaka nu salembur sabab aya kana 5 urang ngajajaka. Nu mikahayang ka Mayang Sari. Malah nisa urang mah ka anak haji make rek dilamar sagala. Da tubuh Mayang Sari teh dihentun tege. Sakitu geulisna ceuk sohagna ma'arif kangtung hade lawur. Patu teu nganjuk rupa teu nguyang. Benang disebutkeun bentangna di lembur Timurah mah. Ongkohan Mayang Sari geus mincak dewasa, kurang leuwih umurna geus 18 tahun. Sok sanajan loba jajaka nu rek mikahayang mikanyaah ka Mayang Sari. Ngan saurang ge eueuh nu ditampa. Kahijina masih kene sakola di SMA, atuh kelas 2 sajabati kitu can kabiruyungan boga salaki. Kaduana lamun ditarima ieu kumaha itu kumaha. Atuh nu tangtu bakal nimbulkeun riributan lamun seug salah saurang aya nu ditarima teh mah. Ngan dina nolakna teu sacara langsung atawa togmol, nolak sacara kitu bae. Alesanana rek nuluykeun deui sakola resana mah Mayang Sari teh moal waka boga salaki. Atuh nya kitu we. Hayang nuluykeun ka perguruan tinggi. Nya nu maksud jeung tujuan nyaeta hayang ningkatkeun ajen diri. Atuh para mitra sajabana ti kitu harita teh memang para mitra atuh ceuk Julaiha mah moal waka dikawinkeun. Atuh pemang para wargi sabab kahalangan ku lanceukna lalaki can boga pamajikan. Nyandu disebutkeun lanceukna lalaki teh nyata Pirman. Padahal teu hir teu walahir estu deungeun-deungeun balangbangan. Atuh jajakan nu hayangeun ka Mayang Sari teh percayaeun kana caritaan Julaiha. Hari katambah-tambah Firman kaayeunakeun minenganjang tampolana sok mapagkeun Mayang Sari. Di mana Firman balik digawe teu kitu teh sok ngajajabkeun ka sakola. Tur sok dibere duit keur jajan. Beuki lila Firman beuki mineng nganjangna kasih demplon atuh si demplon beuki wanoh da mineng tea tepung ari katambah-tambah Firman kacida bageurna tur sopan. Akhirna duanana nincak kana sisindiran batu turun kesik naik atuh kalapa tonggoheunana. Itu purunna ieu daek sarua pada bogoheunana. Ongkoheun para mitra sadaya Firman teh kasep ceuk saha we geus ngalaman boga pamajikan. Katingalina mah bujangan keneh da pugu umurna ge kakara meureun umur kana 20 genep taun mah. Dina hiji poe parang poe Minggu harita teh si demplon Mayang Sari dibawa nganyang ku Firman ka imahna lamun kitu teh mah rek ditepungkeun ka indung bapana Firman. Ari Julaiha indung kukutan Mayang Sari jeung diijot keur mesekan kentang bari ngobrol. Atuh mangkanta keur mesek kalapa meunang ngala pipireun imah. Sanes Neng ari bibi mah merhatoskeun ka Neng Mayang. Beuki ka dieu katingalina teh asa beuki wanoh we kalayan beuki ieu na kersa ngobrol sareng Den Firman. Malih nemege diajakan amengan kabumina meni lengket masket. Nah ari disumpingan ku jajaka urang dieu aya kena 4 tanalna aya kena 5 anana. Bujeng-bujeng kersa ngobrol atanapi mayunan teh makalah kanumpi we anjeunna teh di kamar bibi. Teu kitu pura-pura kulem. Ti payun aya putra haji ti Tegal Panjang teu kersaeun mayunan ari sareng Den Firman ujug-ujug wanoh we. Nah eta kitu wireh ti payun waktos Neng Mayang bade aya nu nyana ku opatan urang pameget. Ditulungan ku Den Firman pangintennya Neng cek diijot ngupat si demplon Mayang Sari. Buka teuing atuh diijot da memang katinggalin aku abdi mah. Duanana ge pada wanoh atuh si Neng make daek dibawa nganyang ka imahna Cep Firman. Tema Julaiha kalawan mangkan tapokna bari nuna kalapa meunang ngabuti. Rupina mah kitu Neng sumung mohon kahiji Neng Mayang emut kana jasana Den Firman waktu nulungan teh. Atuh kaduana ninggal Den Firman sakitu bageurna we sareng meuni sopanaker.
katiluna sapertos anu pada kagungan harapan ngumawing kema di mana Den Firman ka dieu saya taros ku Neng su nanya teh sering ka dieu teh mung saukur amengan atanapi aya maksad sagedengeun teh kitu cek Mang Kanta ngawawadianan kanu jadi dunungan atuh biijot mairan kana caritaan salakina. Laras Neng saya taros we Den Firman abi anjeunna bade sasauran ka Neng kirang wantun atanapi ngaraos isi nasok aya pameget nu kagungan harapan ka hiji istri nanging teu wantun terang-terangan kitu panyambung caritaan ti biijot muatan kana caritaan tinu jadi salaki. Maksud abdi ge kitu Mang oge embi hayang ka budak lalakina we rek hayang nanya ka budak lalakina ngan ngarasa bingung lamun teh mah nya Den Firman aya harapan ka si Neng raos bingung kumaha ari Neng su Mang Kanta neuteup ka Julaiha nya nu jadi bingung na teh dume si Neng sakola keneh di SMA kakara kelas 2 sedang abdi hayang ngajujurkeun si Neng sakolana nepi ka perguruan tinggi samalah cita-cita maneh nama hayang nuluykeun sakola ka perguruan tinggi emah Julaiha ngarasa bingung na teh sieun mayang sari rentas di setengahing jalan urusan sakolana perkari sakola mah sawios ya sina neraskeun we ulah sina liren Neng aduh jalan maksad Mang mah miwarang naros ka Cep Firman teh sanes sina teras nikah mung supados aya tawisna we ka dieu keula keur kangge kapercantenan kitu ge upami Den Firman kersaeun ngantos dugi ka Neng mayang lekasan sakolana cek Mang Kanta keur kitu dihareup kareunge nu ngetrok-ngetrok panto si Neng meureun Mang balik cing tempo ka ditu heula tempo cek Julaiha leos Mang Kanta ka jero anabrai panto dibuka teu salah timuruna Julaiha nya mayang sari jeung Cep Firman kakara baralik harita teh ngaso heula para wargi anu mulia ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng leos harita Mang Kanta ka jero anabrai teh para pitra panto dibuka teu salah timuruna Julaiha nyawe mayang sari jeung Firman kakara barali atuh harita Mang Kanta tuluy nyarita aduh geuning Neng sareng Aden aduh disangki ku Mang mah tamu sumun kapan ieu ge abdi teh tamu Mang tamu matuh cek Firman bari asu hari mayang sari harita ka tukang teras ka mana atuh ulina teh Neng meni ampir setengah poe teu teras ka mana-mana Mama mung lami sote ngantosan ibuna Kang Firman nuju ka pangaosan teras ngobrol betah rupina mah di ditu nya Neng wireh di kota cek biijot kan tenan we betah mah bi mung Mama meni asa meni raraos di bumina Kang Firman sareng lalega pangkereun bumi aya tangkal bumbuahan namanya ge ngala ieu jambu air meni meuhpeuy tah Mama tingali meni bareureum kieu sareng meni aramis deh Mama temal mayang sari bari ningalikeun jambu air dina kantong kerese nyawe meni baradag kieu biijot top kadinya ngalaan biijot cobi atuh Neneng sareng ieu meni urang raosan ku bibi ameng ting leres meni kareueut kieu ieu mah jambuna ge si mana lagi teh meureun Neneng meni matak lalagiheun heuheuy deuh cek biijot ngadahar jambu samalah make seuri sagala ngaheuheuy panggih naon euy meni ngaheuheuy kitu meni ramu ieu abahna jambu canak Neng Putri meni kareueut temal biijot bari ngalungkeun siki jambu kana wadah runta araya inung bapana Cep Firman Julaiha nanyakeun inung bapana Firman ngomong aya ibuna we Mama ramana mah saurna teh nuju ka Tarogong ngalayad saderekna teu damang ngobrol naon inungna Cep Firman ka Putri Julaiha neuteup seueur-seueur Mama malih ibuna Kang Firman teh duga enjing duga ka Pabeto saurna teh bade amengan ka dieu hoyong tepang sareng Mama
Temal Mayang Sari alias Neng Putri Koloyong Julaiha kajero nepungan Cepirman nuker ngobrol jeung Mang Kanta atuh Pirman uluk salam bari manggut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam daramang Ibu Rama Cep. Alhamdulillah Bu dina wangki dieu mah. Tema Cepirman gek Julaiha diuk ari Mang Kanta ngaleos ka tukang. Saurna tuang ibu bade angkat ka dieu Encep leres kitu. Wireh neme sangem putri tuang ibu bade ka darieu ceuk Julaiha bari neuteu. Kemuhun saurna mah mung duka iraha Bu. Temal Firman bari tungkul. Bupi ayeuna Encep teh tos aya rencana ka peryogian kanu sanesna? Teu aya Bu. Temal Firman ponok. Nya nuhun we teu aya rencana mah ka peryogian kanu sanes. Manawi ibu teh bade aya taroskeun ka Encep teh nanging kitu ge hatur punten. Mugi teu janten bendu kalayan teu janten gangguan kana mana. Teu sawios-wios bade aya taroskeun mamangga wae. Bupi kitu bade aya taroskeun perkawis naon? Anu mawi kieu Encep ibu teh merhatoskeun pun anak semuhun putri alias Mayang. Salami kekenalan sareng Asep dugi kadanget ayeuna. Katingalina asa duki wano kalayan kersa dicacana ka bumi. Sajabati kitu upami ngobrol sareng Encep meni uplek naker. Da sareng nu sanes matong borobujeng kersa ngobrol. Sok sumawonten kersa dicana ka ditu ka dieu. Sakalieun aya nu amengan ka dieu oge tara kersa mayunan pisan. Nari tepang sareng Encep ujug-ujug wano we. Tayuna ibu bade tumaros ka Encep. Dupi Encep sering amengan ka dieu kalayan kersa ngajajabkeun sareng sok mapageun pun anak teh kumaha. Namung saukurnya ngangken sasaderekan wae atanapi aya disagedengeun ti sasaderekan. Ceuk Julaiha saolah-olah ngolongan ngorehkeun pamadegan Firman bari teu leupas tina paneutupna. Hatur nuhun kalian ditampi sakumaha patarosan ti ibu. Upami dipasihan jalan teh mah asa dipasihan jalan. Saleresna upami sae disangemkeun mah disagedengeun ngangken sasaderekan teh aya maksad hoyong teras pertalian batin sareng Neng Putri. Nanging kitu ge manawi ibu ngarujukan kalayan Neng Putrina bade nampi kana harepan abdi oge anjeunna teh acan aya hubungan sareng anu sanesna. Pamiku ibu karujukan kalayan Neng Putri nampi kana harepan abdi insyaallah duka enjing duka pageto abdi sareng nu janten sepuh bade dedeuheus kalayan sakantenan bade masihan tawih kapercantenan. Tembal Firman terus terang reka miharap saterusna ka Mayang Sari. Kieu Asep oge kangge ibu mah miwarang atanapi ngedahkeun moal pun anak bade dipileuheungkeun ku saha ge. Atuh ngahalangan moal eta mah kumaha emutan anjeunna. Atuh pun anak kekersaeun wae dipiharep ku Asep mangga. Nanging kitu ge upami sakinten Asep kersa ngantos dugi ka lekasan pun anak sakola. Malih cita-cita ibu mah satamati SMA teh hoyong sina teras neraskeun ka perguruan tinggi. Kitu ge manawi kabiruyungan ku biayana margi kedah ngalih ka Bandung atuh da. Perkawis bade namatkeun sakola ti SMA mangga wae. Sina diteraskeun dugi ka tamatna. Dan maksud abdi ge sanes hoyong engal-engal ngawangun rumah tangga. Mung bade masihan tawis ka percantenan heula. Mung eta perkawis ibu Ramana Neng Putri araya keneh kitu Bu. Ceuk Firman nanyakeun inung bapana Mayang Sari nyata nu katelah Mulyati jeung Japar. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng kumaha atuh jawabanana ti Julaiha. Atuh para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Sakacana dijawab ku Julaiha ngaso heula ngaso. Sabada harita Cepirman atuh ngajukeun hiji pertanyaan. Harita para mitra sadaya Ibu Julaiha hanya jawab. Anu mawi ibu teh ngaraos sesah ngawartoskeunana Encep. Boh ibuna boh Ramana mohon disangemkeun sesah ngawartoskeun teh. Ku teu aya raratanana duka aya keneh duka parantos ngantunkeun.
Atuh ibu na kapungkur numutkeun katerangan timang kanta sareng tibi ijot mah. Ngawitana teh bade balanya ka pasar nanging teu aya mulih-mulih deui ti harita teh. Duwi ka ayeuna teu aya tos aya kana sabaraha taun nya panginten kana tos kana 15 tahun marupina. Ari ramana atuh kagungan deui istri. Malih pokona mamalih putri oge. Nuju di kandung kene akhirna putri dirorok ku ibu ti yuswa 2 tahun mun teu lepat mah. Kumargi ibu panasaran hoyong terang perkawis ibuna putri nya naroskeun ka pun aki. Saur pun aki teh ibuna putri teh aya nu nyana ku saurang pameget. Duka ka mana sareng duka ku saha dicanakna. Dugi ka ayeuna teu menak raratanana pisan. Upami putri bade gaduh jodoh teh mah rupina kana wali hakim we jalaran teu gaduh saderek pisan. Hari margana putri dirorok ku ibu teh bireh kahiji sareng ibuna teh. Tos teu asa jeung jiga meni asa wargi we. Atuh sapokona mah sosobatan tinu jali nuju alit keneh. Paduana hawatos bireh teu kagungan saderek pisan. Boh ti ibuna, boh ti ramana. Malih bumina kakantun ibuna ge teras diica nya artosna disimpen di bank yang ge biasa sakola anjeunna ti SD dugi ka ayeuna SMA kelas 2. Alhamdulillah aya rezekina murang kali teh. Da nyanak ti nabunganna ge cekap kangge kapentingan sakola mah. Malah seueur keneh sesana di bank nyaeta cawisan kangge biaya ka perguruan tinggi sareng kangge kapayuna we bekal anjeunna. Kaperyugian sadidinten mah sareng ngagaluh anggean ti ibu artos simpenan di bank mah khusus we kangge biaya sakola engke. Cek Julaiha rada panjang lebar bari teu bisa mastikeun perkara nasib indung bapana Mayang Sari. Duka araya keneh duka geus maraot dina paranjang yuswana ge wallahu alam di mana padumukanana. Nah bener-bener Julaiha teu manggih raratanana pisan. Pelila torojol Mayang Sari Mayrancai jeung ngecau Ambon kasikat menang meyeun mangkanta. Ayo satuneng ulah ngarepotkeun Cek Firman bari ngarere. Ngarepotkeun naon Kang? Mungkin teh aya lalawuhna nu sae di dieu mah nya. Teu sapertos di ditu meuli seueur kue. Cek Mayang Sari atuh bari nuna cai jeung cau Ambon diwadahan kana piring neplak. Tuluy diuk ngareneng jeung Julaiha indung kukutanana. Mangga dileuit atuh Asep sareng naon atunya? Julaiha harita teh nyarita. Cekap Bu. Kelingi-lingihnya Asepnya sareng pun anak ibu bade kajamban heula. Cek Julaiha bari ngorejat nangtung. Mangga Bu, temal Firman leos Julaiha ka tukang. Nyampak biijot jeung mangkanta keur tinjereng tu diuk dina babalean. Kitu geuning Cep Firman teh biijot. Kitu kumaha, Neng? Biijot neuteub. Nya bieu teh ka abdi, ku abdi geus ditanya panjang lebar nya ceuk manehna teh aya harepan ka si Neng. Upami kitu mah atos atuh jerek nongkeun, Neng. Mun ai biijot make jerek nongkeun sagala. Ceuk Julaiha bari neuteub. Sumuh nu dimaksa teh ditikahkeun, Neng. Nya puguh ari nyarita mah gampang. Kari ngawinkeun tapi kateuing ari si Neng nama teuing sukaeun teuing henteu ongkohan abdi mah can tunyu tanya ka si Neng. Sajabati kitu kapan manehna teh sakola keneh kakara kelas 2 di SMA. Ceuk Julaiha atuh mangkan tapokna. Sumuhun sae taros heula we Neng putrina aduh. Hana Cep Firman aya harapan ari Neng emputna teu kersaeun. Dina kersaeunana ge dipiharap ku Cep Firman. Na Cep Firman kersaeun ngantos dugi ka tamatna Neng putri sakola. Eta ge ari ceuk manehna mah rek nungguan nepi ka putri tamat sakolana. Nya upami Den Firman kersa ngantosan mah sae taros heula we Neng putrina. Nah anjeunna kersaeun dipileuleungkeun ku Den Firman. Pami Neng putri parantos kersaeun mah sina masih hantawis ka percantenan heula. Sumuh nu dimaksa teh sina ngalamar heula sun. Nya cek manehna ge kitu rek neuneun heula carita. Ngan abdi mah ngarasa bingung teh dina waktuna ngawinkeun. Ngaraos emang kumaha ari Neng sun?
nu dipake bingung teh ku perkara piwalieunana sedang bapana putri teh walau alam di mana padumukanana jeung nah aya keneh nah geus maot sabab nepi ka kiwari teh teu manggih raratanana pisan atuh geus puguh ari indungna mah sanajan indungna aya oge ari nu ngawalian mah tetep we kudu bapana lamun bapana geus maot ku barayana ti bapa lamunna teu boga pisan baraya kakara wali hakim cek Julaiha ngarasa bingung ku piwalieun Mayang Sari lamun rek kawin teh mah atuh para mitra sadaya padahal bapana Mayang Sari nu katelah Japar aya keneh ngan keur unggah balewatangan dihukum alatan tina katideresa maehan iwang urut lanjangna kasabat sirahna ku bedog waktu Japar rek nyabet beheung orai hideung sanggemkeun we tos ngantunkeun atuh neng sulah lepira ku neng putri tos aya anu bade miharep teu ditikakeun onamaan mah sulah nya kumaha engke we tu mangkanta cek Julaiha tuluy kacai bebersih atuh harita teh para mitra kalawan abdas sabdat asabab can salat asar atuh Firman geus pamitan balik heuleut saminggu ti harita Firman ngabejaan indung bapana nyaeta nu katelah ibu Nengsi jeung bapa Anggana rek daratang dina minggu hareup anu maksudna marek ngalamar Mayang Sari sabab Mayang Sari geus ditanya ku Julaiha daek henteuna dipiharep ku Firman atuh jawaban ti Mayang Sari rek narima ku dasar kitu Julaiha muntang tulung kauana pikeun narima semah nu rek ngalamar Mayang Sari samalah Akitawi jeung Nini Upi ge dibejaan turmen tadi saksian da puguh cek tadi ge soal waktu teh nyerele ketong boroni ngejangka sabulan 2 bulan sadalah sataun ge meni asa tereh naker komo jangka waktu ukur saminggu gancangna ieu carita cunuk kana waktu ningang kana mangsa nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna waktu nu geus dijangjikeun ku Firman rek ngalamar si demplon Mayang Sari alias Neng Putri poe Ahad harita teh kira bada asar di imah Julaiha geus loba semah tayalian barayana Julaiha jeung 5 urang tatanggana rek nyaksian kana lumangsungna si demplon Mayang Sari dilamar ku Firman tekung sinunggu lila semah geus datang aya kana 20 urangna kalacat arunggah kalawan uluk salam atuh nu ti jero mameh bareng pada narembalan gek dariuk dina karpet nu geus ngagelar ti tadina sakumaha biasana semah jeung pribumi pada sasalaman kitu di Julaiha sasalaman ka indung bapana Firman iwa ti Mayang Sari nu teu nepungan teh sabab keur disalinan di kamar atuh Akitawi pipilu nyelengke nyolongkrong bari nanya ka bapa Anggana tadi nama kunini Upi dicarek ulah milu aum nyaeta osok ngerakeun tapi Akitawi maksa wae Upi panglingihan jadi mana cenah nom? Akitawi nanya ka Pa Anggana bari gek diuka gigireun Julaiha rompok mah di jalan Papandayan Aki iraha su sumun rompok mah di jalan Papandayan nyari naon anu nyai teu puguh kadang-kadang nya ku Aki mah cek Akitawi nanyakeun ka Julaiha bari ngareret linggihna di jalan Papandayan nya budak teh lain-lain Aki nanyakeun padumukan anu bajarkeun Aki amaya-amaya sok segala teh rupa-rupa teh nya cek Akitawi atuh nu keur ngarariung pada saleuseurian sanes amay-amaya nanging bumina di jalan Papandayan Julaiha nyarita rada tari jadi baru di jalan Papandayan pangdinggihan janom atuh batu sakapal we pada urang Garut syukur we ai ti Garut malah cek Akitawi kakara kadengeun ari nu nyaritana tarik mah geus kitu mah jempe bari ngelepus udun atuh saurang lalaki minangka wawakil ti pribumi nyaeta uwana Julaiha katelah Bapa Yaya munggaran cumarita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa syukurillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Langkung pipayun puja sareng puji disanggakeun ka Zat Ilahi Robbi Allah Azza wa Jalla nu maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Salam miwah sholawat mugia salamina dicurahkeun ka panutan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para pangiring tugdugi ka yaumal jajah, kalayan sadayana nampi leleberan barokah timantena. Amin ya robbal alamin. Para wargi sepuh anom jalar istri anu ku simkuring dipihormat, simkuring kalayan atas nami Nyimas Julaiha sakulawargi langkung tipayun ngahaturkeun wilujeng sumping kalayan ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan para wargi sadaya disarengan ku rahmat sareng karunia ti Allah subhanahu wa ta'ala. Disagedengeun ti eta teu hilap nedasi hapunten bok bilih kirang nyugemakeun dina panampianana. Kitu deui ti simkuring neda agung cukup lumur nu kasuhun, neda jembar si hapunten nu ditedak bilih langkung saur bahe carek, bilih kacaletot omong ti soledat basa, kawantu sifat insan biasa mah sok aya bae kalepatanana sareng kahilapanana. Para wargi anu mulia, dina detik-detik ieu simkuring ngaraos bingah amarwata suta bingah kagiri-giri, bingah nu teu aya hinggana malih ngaraos bagja rehing para wargi parantos tiasa keur sarurumpaheun. Janten simkuring tiasa patepang wajah diwuwuh nambihan ku kulawargi sareng para saderek sadaya, nanging disagedengeun ti eta simkuring ngaraos hemeng ku kasumpingan para wargi. Sajabiti kitu pundulur sumuhun Nyimas Julaiha parantos sasanggem ka simkuring. Saurna teh ua dina dinten Ahad pageto abdi bade kasumpingan tamu ti jalan Papandayan. Tumali kitu mugia dipayunan ku ua kalayan sakantenan taros pamaksadanana. Kitu sanggem pundulur. Kalersan ayeuna sumping pisan. Nu salajengna simkuring moal bade panjang lebar nu dipedar. Moal seueur saur anu bilih seueur ti tajongna. Bade nyangakeun bae ka sesepuh ti rombongan tamu, naon nu bade disaurkeun. Rupina dicekapkeun sakitu bae heula billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu para mitra munggaran cumaritana Bapa Yaya cukup jelas atuh meni para mitra sadaya Ces jelas nanya ka para tamu naon maksudna. Jeung Depa Yaya ngawakilan Saipul Maksad. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso. Para mitra anu mulia, tekung silila celengkeung atuh wawakil ti pihak tamu. Munggaran majatkeun heula doa kalawan ngucapkeun salam kaislaman. Atuh para mitra geus kitu atuh tulus cumarios. Langkung ti payun sabada manjatkeun puji syukur ka Nu Murbeng alam, ngahaturkeun nuhun ka sesepuh Saipul Maksad. Ku ditampina kadongkapan simkuring sakulawargi. Oge kana dipaparina waktos kangge medar permaksadan. Simkuring anu ayeuna ka dieu bari nu teu disangki-sangki bakal patepung wajah paamprok jonghok. Ngajantenkeun hiji silaturahmi nu teu kinten bagjana mungguh Allah. Para wargi sadaya, nya kitu simkuring ge dina dinten mangkukna kasumpingan. Kuya pangresa bapa anggana salah sagaruh wagal gayo rawuh garwana. Kalayan mantena ngageleti saurna teh nyuhunkeun disarengan. Bade dedeheus ka Nyimas Julaiha.
Wirepun anak wasta firman parantos ngagaduhan panyilekan kembang soca. Saurang mojang di wewengkon Cimurah nu jenengan eng Mayang Sari. Singket nama pun anak aya maksad hoyong silih simeuh ku kadeudeung. Silih siram ku kanyaa. Nanging langkung ti payun. Miwarang ditaroskeun heula kanu janten sepuhna tuang putra teh teu acan aya nu mileuleheungkeun. Sajabina ti pun anak. Sajabina ti kitu naha kawidian ku sepuhna. Rupina dicekapkeun sakitu bae heula patarosan ti simkuring. Mugi nyuhunkeun waleranana. Cek wakil Bapa Anggana tumanya heula. Ngahaturkeun nuhun kana pedaran ti pangresa kalayan kana patarosanana. Numutkeun sakaterang simkuring mah perkawis pun anak. Nuwasta Mayang Sari dugi kadanget ieu alhamdulillah. Teu acan aya ti sisi ti gigir. Atuh waleran anu kadua kangge simkuring sareng pundulur. Teu aya maksad bade ngahalang-halang. Atanapi miwarang kantu nyangakeun bae kumaha pangwalerna ti pun anak. Jalaran tadi ke kangge sepuh mamung saukur sambung dua. Cing neneng ka dieu heula ucu ieu aya tatamu. Bapa Jaja harita teh torojoa si Dema Cumarios. Bari ngageroan si Demplon teu lila torojoa si Demplon teh. Kaluar ti kamar tas meunang ngadangdanan make kabaya berukat boda samping di lamban. Dina leumpangna meningalang geor andalemi lungguh timpu. Atuh puguh we ceuk semah atuh. Semah-semah pada timpalan cerong mata simeuteun olohok ngemangkadu. Ningali atuh para mitra. Neng Mayang Sari sakitu geulisna cacakan kakara di samping jeung kabaya sederhana ge. Geus sakitu luwesna ceki karta teh mah. Meuni edun, lain deui edun tapi meuni edod cenah para wargi. Sanggeus si Demplon Mayang Sari diu ke bari tungkul. Kalawan Bapa Jaja pokna. Neneng, kitu geuning maksad Cepirman teh disarengan ku Ibu Ramana. Kalih wargi-wargina angkat ti bumi nungkus maksud anu tangtu. Nyanak maksad nu utama di bubuh kabagjaan. Nyata Cepirman kagungan cita-cita palai mengkeutkeun kadeudeuh. Nalikeun ka asih ka diri hidup. Nanging langkung ti payun sepuhna tumaros heula ka engki saurna teh. Nah tuang putra teh teu acan aya nu bade miharep. Upami ieu can aya nu bade miharep naha kinten-kintena hidup bade nampi kana maksad Cepirman. Cing. Engki pasihan waleran anu jelas. Da tadi ge bujeng-bujeng engki sanaos si mamah oge gumantung kana pikiran hidup. Kitu caritaanana Bapa Jaja nu kadua kalina. Tumanya kana pamadegan si Demplon Nyi Mayang Sari. Teu acan gaduh hubungan. Temal Mayang Sari lamu bari laun tungkul para mitra atuh harita ge. Leres teu acan kagungan hubungan sareng anu sanes. Teu acan. Temal Mayang Sari pondok. Kumaha kinten-kintenna. Maksad Cepirman bade ditampi. Bapa Jaja talete. Bapa Jaya tukang dongeng. Bapa Jaja talete tumanya bari neuteu. Sedang si Demplon Mayang Sari ditanya kitu teh. Teu ngawaler malah rada ngabalieur. Bari ngagelenyu imut atuh pajaja pokna deui. Har. Nah, geuning ngawaler teh teu ngawaler. Na isin wereh diteuteup wae ku si Aana atawa naha teu wantunna tarik ngawalerna. Geus kitu para mitra Nyi Mayang Sari kakaranemalan. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, geus kitu mah Mayang Sari kakaranemalan, kitu ge laun pokna teh. Mangga. Kumaha ucu kukupingan teh moal nampi? Cek Bapa Jaja. Puguh semah bangun reuas samala Cepirman ge neuteup seukeut.
Ari Mayang Sari nyiwit leutik kana tetepokan Bapa Jaja. Bari ngagelenyu imut padahal Bapa Jaja heureuy. Nyebutkeun Mayang Sari moal nampi tepok atuh harita teh ceuk Mayang Sari kieu. Apunten para mitra. Ceuk Pa Jaja maksud teh. Ceuk Pa Jaja kieu. Ari nu geulis. Sok ngahareuyan wae ka aki teh. Panjana aki mah moal nampi, moal teh moal nampi. Kana maksa Cepirman orang teh moal nampi teh. Kanu sanes dari ka Cepirman mah mangga. Cek Bapa Jaja meningagak-gak seuri. Atuh anu ngariung oge sareuri saleuseurian. Janten neng teh nampi kana maksa da Cepirman. Nampi temal Mayang Sari pondok bari imut. Tah kitu geuning Asep. Pangwalertipun incu mah nampi kana maksana Asep. Nu salajengna mangga atuh. Mangga dihaturanan. Dihaturanan aku sesepuh ti pihak tamu manawi aya anu bade didugikeun. Cek Bapa Jaja mere kalongaran deui ka wakil Ibu Ramana Cepirman nu katelah Bapa Rasta. Alhamdulillah wa syukurillah. Hatur nuhun ka pangersa sesepuh ti Saepul Maksad. Parantos masihan deui waktos kangge simkuring sumanggem. Kitu deui katuang putra neng Mayang Sari nu parantos masihan waleran. Hat nanging hatur punten Bapa bade tumaros deui ka neneng. Eta neneng nampina kana maksa Cepirman teh teu aya nu maksa. Atana pilih paksa kupun anak ya neneng kedah nampi kana harpana anjeuna. Cek Bapa Karta tumanya deui ka Mayang Sari. Lamun kitu teh mah hayang leuwih afdol. Teu aya temal Mayang Sari meniliri. Janten maksa neneng nyalira eta teh. Sumuhun temal Mayang Sari pondok. Da ayeuna mah ua bade naros ka Asep. Ari Asep sinareng ka simiharepna kaneng Mayang Sari teh maksad nyalira. Sumuhun nu hartosna teu aya nu ngajujurung ka Asep. Bapa Rasta tumanya ka Cepirman. Leres maksad abdi nyalira wa. Tema Cepirman ringkes. Nuhun. Ari pada maksad nyalira mah wa ngarasa bingah. Disarengan ku kabagjaan kitu manawi pangwalertipun anak sareng tituang putra teh sepuh. Upami dina sisiniran teh mah batu turun keusik naik kalapa tonggoheunana. Itu purun ieu daek sarua bogoheunana. Tah kitu diantawisna atuh. Aku dasar kitu hartosna mah sanggem tadi ge aya paripaos domba atanapi muning kedah aya tambang. Atuh maksad encep ge nya kitu kedah aya tambang. Tawis ka percantenan sareng kangge pamageuh. Mangga geura sangakeun tambangna kaneng Mayang Sari. Mangga neneng geura majeng. Majeng heula calikna papayun-payun sareng Kang Asep. Tong isin-isin da engke ge bakal papayun-payun. Sok Asep pasihkeun tawis ka percantenanana. Mung tuturkeun sakumaha cariosan ua. Neng Mayang Sari ieu engkang masihkeun tawis ka percantenan kan Neng. Neng Mayang Sari ieu engkang masihan tawis ka percantenan ka Neng. Hiji tambang pameungkeut raga katineung ka Neng. Hiji tambang pameungkeut raga katineung ka Neng. Mugi ditampi kalayan janten pamatri ati nu sajati. Mugi ditampi kalayan janten pamatri ati nu sajati. Tah ayeuna ulah dituturkeun ayeuna mah sok rupa-rupa. Ayeuna kantuna neng nuturkeun cariosan ua bilih ieu silih cepeng. Sok. Tah sana silih cepeng panangan ieu mah silih cepeng teh amplop. Silih cepeng panangan mangke di mana? Tos kenging STTB surat tamat tanda balabobogohan. Meni ayaku salona agar budak ayeuna mah. Bapa Rasta humor atuh nu ngariung pada sareuri kalawan Bapa Rasta pokna. Mangga tuturkeun cariosan ua Neng. Kang Pirman
tawis kapercantenan ti salira engkang ku abdi ditampi lahir batin. Kang Firman, tawis kapercantenan ti salira engkang ku abdi ditampi lahir batin. Mugi-mugi sing janten ciri bukti nu mandiri. Mugi-mugi sing janten ciri bukti nu mandiri. Pamengkeut kadeudeung ulah leuseuh. Pamengkeut kadeudeung ulah leuseuh. Hatur nuhun ditampi ku abdi. Hatur nuhun ditampi ku abdi. Kitu caritaan ti Mayang Sari kalawana petanda panyangcang ditarima. Tura bari patarema dampaleungeun sungkem. Pamungkasna ditutup ku doa syukuran. Anu satuluy nama semah dijamu ala kadarna. Reng setaruang para tamu marulih. Ongkohan waktu geus nyedak kawanci magrib. Sanggeus semah areuweuh Julaiha panasaran. Hayang ningali sabaraha tanda panyangcang ti Cer Pirman. Nya harita amplop dibuka ku Mayang Sari. Samalah biijot jeung mangkanta nyalaksian. Para mitra sadaya sabaraha eusina ngaso heula. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Para wargi anu mulia, sanggeus atuh semah areuweuh Julaiha panasaran hayang ningali sabaraha tanda panyangcang ti Cepirman. Nya harita amplop dibuka ku Mayang Sari samalah biijot jeung mangkanta nyaraksian. Ana diitung teh aya 200.000. Alhamdulillah, nuhun Neng Emput ageung milikna nampi panyangcang 200.000. Mugi-mugi we dina waktosna bade kabale nyungcung teh sing langkung ti sakitu. Ceuk biijot mangbungakeun. Biijot make aya aturan kabale nyungcung sagala. Lain kabale nyungcung pangintennya. Jadi naon teh nya maksud teh eta naon lah ka ieu muhun. Ih ai Neng leres bale nyungcung Neng. Bale nyungcung teh lah eta mah hartosna mah muhun. Nu disebat eta teh geuninganan naon KUA. Nah da ieu mah tara make nyungcung. Penten panginten eta mah sesabatan we tuh Neng. Ceuk biijot. Para mitra mangkanta ge tuluy nyarita. Tos teu aneh ibina mah lah. Sok kitu da teh Neng. Jadi nyarita teh sok zaman baheula wae. Da inget zaman baheula wae heuh bale nyungcung. Kumadinya we lah pokona mah. Kumadinya ngan kitu Neng lah. Kumahanya upami naon teh hartosna mah di mana pameget masihan panyangcang ku atos sakitu sakieu ge dina waktosna bade nikah teh masihan 10 ti keleun tina artos panyangcang teh Neng. Perkara keur mere waragad masalametan mah teu bisa ditangtukeun. Sakitu sakieu Nabi Ijot kumaha milikna barudak we. Sabab pangaboga jelema mah henteu sarua. Leresnya Neng lah. Kumaha milikna Neng Emput we. Ceuk biijot tuluy ngumahan wadah urut dalahar semah kalawan dibantuan ku mangkanta salakina. Atuh Julaiha kacai rek abdas sabab sakitu geus manjing ke harita teh waktu geus manjing kawanci magrib. Waktosna seep. Tuwi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung. Judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari karangan Uwatat.